Dinten Rebo nepi ka Kemis, parantos kalaksanakeun kagiatan perkemahan masa tamu Ambalan Husein Jaja di Ningrat sareng Nyi Ageng Serang di basis SMA PGRI Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kagiatan ieu ngarumuskeun wujud pangwangunan karakter sareng kadedeh kana organisasi Praja Muda Karana, Pramuka. Upacara pembukaan dipimpin ku Kak Mabigus Habi Wahid Jaharudin, SAG MPD. Dina amanatna, anjeunna ngadugikeun pesen supados sadaya anggota Pramuka salawasna ngamalkeun eusi dasadharma sareng Trisatya dina kahirupan sapopoe. Kak Mabigus oge ngingetan yen palatihan sareng pangalaman di Pramuka teh lain saukur pangalaman sapoe dua poe, tapi janten pondasi pikeun ngawangun akhlak anu hade, disiplin jeung rasa tanggung jawab. Samentara eta, pembina gugus depan Gudep SMA PGRI Cicalengka, Dr. Andes H. Sudiono, ngadugikeun yen kagiatan ieu oge mangrupa ajang pikeun ngaronjatkeun kapercayaan diri, silih ajenan, jeung kasadaran ngeunaan pentingna disiplin dina kahirupan barudak sakola. Kalaksana keunana perkemahan ieu diiluan ku kurang langkung 90% peserta didik SMA PGRI Cicalengka anu nunjukeun sumanget anu luar biasa ti generasi muda pikeun ngalakukeun pangabdian ngaliwatan kagiatan pramuka. Ku jalan kitu, kagiatan ieu dipiharep janten lengkah konkret dina ngaronjatkeun kualitas karakter, pangaweruh, jeung kapamingpinan para nonoman, sangkan siap nyang harupan mangsanu bakal datang kalayan sikap satia, waspada jeung tanggung jawab. Roni, TV News Indonesia ngalaporkeun.